Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan nu katuna. Carios kalayan judul Rusia Pelet Marongge. Yasana Aan Merdeka Permana. Mitra upami telepat hanca nu katuna teh aing hayang ngabasmi company tapi bari jeung embung paeh heuy. Cek jara kasih bari nguak ngawikeun gobang. Nya kita we ge hayang salamet bari unggul. Cek Dulamid ngomean deui omonganana anu tadi dianggap kaliru. Tuh ari geus kitu mangan der deui wae jogoa. Dugi kadinya nya mitra hanca teh terasna kumaha mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Nyangakeun Rusia Pelet Marongge. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu, Perang rago teh akhirna rengse we nya mitra. Saenggeusna ka eta tempat datang bala bantuan. Ti Lurah Adi anu geus kabere beja yen tempat nyumputna pajuang diobrot company. Akhirna ngalaan baju jeung nemongkeun sikep anu sabenerna dina nyang hareupan company. Ki Adi ngeprak balad di bantuan ku dua sobatna kaasup urang Portugis. Tuh ari geus nampa bantuan mah pasukan company oge kateter. Maranehna bubar katawuran. Nyalametkeun dirina masing-masing tur ninggalkeun balad-baladna anu tatu atawa anu geus palastra kitu bae. Tuan Mark Ronghestan salamet teu kuat kieu ngan bae manehna ngarasa hariwang ku nasib Nyi Nanah Darmi. Salajan nya tadi dipihapkeun ka Jajaka Senawa anger we hatena acan ngarasa jongjon. Permisi rek neangan Nyi Nanah Darmi kedah milarian Nyi Nanah Darmi supados katahuan nasibnya Nyi Nanah Darmi ya. Cek Tuan Mark Ronghestan kaki Adi saparakanca. Tuan Kohrun ukur seri keom sabab manehna geus apal yen Tuan Mark Ronghestan teh kacida kapeng peonganana ku Nyi Nanah Darmi. Bari nyorendang bedieu jeung keuweuk gobang. Tuan Mark Ronghestan mubrut muru ka jero leuweung. Muruna kalebah di mana tadi Jajaka Senawa dititah nyalametkeun Nyi Nanah Darmi. Tuan Mark Ronghestan hariwang. Jajaka Senawa yang hareupan mara bahaya di tengah jalan. Sabab company aya di saban juru. Bener cek sangkaan manehna. Sabab saenggeus sababaraha lilana kukurusukan, akhirna Tuan Mark Ronghestan manggihan anu keur begalan pati. Maranehna teh tayalian iwati Jajaka Senawa. Ki Adhari katut kiaksi anu keur dikepung-kepung ku sabubuhan jawara jeung anggota company. Mitra, aduh Tuan Mark Ronghestan deh mikir na jero hatena bari ngarasa heraneun. Untung cenah aing teu kapoosan Nyi Nanah Darmi salamet teu kuat kieu. Tapi nah di dinya oge si Adhari make milu ngalawan company. Lain manehna mah nyobat jeung VOC. Heuceuk pikirna Mark Ronghestan ngan bae ku sabab harita kabireung Ki Adhari geus baloboran ku getih
dinanyang harepan musuh atuh teu panjang mikir Tuan Mark Ronghestan gewat ancrub kana eta bitotama. Tuan Mark Ronghestan katembong tapis pisan dina ngulinkeun gobangna. Saban gobang ngahemat saban aya jawara anu ngagorowok ka beunangan. Balad kumpeni katingali gemberna sabab Tuan Mark Ronghestan kacida jagona dina ngulinkeun gobang. Ngarasa maranehna moal nguntup atuh bari teu beja teu carita sabubuhan kumpeni ting belesat ninggalkeun pakalangan. Maranehna ninggalkeun kitu bae ka para jawara anu keur hut-het ngalawan Tuan Mark Ronghestan. Eling-eling sote saeus nyaho anu dibelana geus ngalacir. Atuh ari geus kitu mah nu masih keneh jag-jag mah ting alacir ngajauhan pakalangan. Nyinanah Darmi kaluar tina runggun bari kacida bungaheunana. Bungah-bungahna musuh kalabur ngan gabrug bae manehna ngagabrug kana awak Tuan Mark Ronghestan. Ari anu digabrug deui tetep pasini deui langsung nanangkep bari ngagalemohan pipina. Tuan Mark Ronghestan oge sarua hatena bunga dumeh nyinanah Darmi salamet teu kurang ku kieu. Mageus Tuan, mageus montong kikieuan Cek nyinanah Darmi nyurungkeun awak Tuan Mark Ronghestan sabab pada narempokeun bari pinuh ku kasirik tinu araya di dinya. Sangeus salamet tina pancabaya atuh bring maranehna bararik ka pilemuran pangungsian. Anyog ka eta tempat tetela peperangan geus eureun. Mitra kaum dangu, peperangan di jero lemur memang geus rengse. Ngan bae hasilna munguh mata kreuwas keur Tuan Mark Ronghestan saparakanca. Basa maranehna anyog ka lemur, mangihan korban mani galituk boh ti pihak kumpeni, boh ti pihak kurang lemur kalihan asih. Anu teu kurang-kurang reuasna maranehna mangihan horeng ti antara korban urang kalihan asih teh oge aya bapana nyinanah Darmi tua kampung pisan. Nyinanah Darmi sasamat bari ceurik gagauran kumaha teu rek kitu sabab kutiwasna nu jadi bapa ayeuna manehna geus liuk dengan ragap taya. Sasat geus teu boga pamuntangan deui. Urang lemur anu saralamet oge sarua keur katinihan ku rasa sedih jeung amek sabab loba kulawargana anu jaradi korban peperangan. Kamada ari Tuan Adi ya? Cek Tuan Mark Ronghestan. Sabab manehna teu mangihan Ki Adi Purnaman Tantra. Nyaeta lurah desa kalihan asih. Rahayat anu nyesa teu bisa nerangkeun kamana nu jadi kapala desana. Nu jelas ari imah nama beak di hulu nu matak ngenes kabeh kulawargana palastra ku bedir. Lamun Tuan Adi pae kudu aya bangkena sugan bae manehna salamet ya. Cek Tuan Mark Ronghestan jiga anu nyarita kasorangan. Nya sangeus sakali deui diteangan ari Ki Adi Purnaman Tantra teh teu kapanggih layona.
beda deui jeung Tuan Kohrun Katut Ki Purwadijaya anu kapanggih geus perlaya. Layon anu duaan ieu kapanggih di tempat sejen, jauh di tempat peperangan. Jiga anak anu duaan ieu mah dijorag ku pasukan sejen anu geus apal yen maranehna bilukana perjuangan rakyat. Di desa Kalihan Asih peuting eta ukur pinuh ku kasedih. Sapeuting anu jarak jagma estu banding tulang usaha ngurebkeun layon. Sedengkeun anu sawarehna deui aya diutus minangka jadi juru telik ngeunaan kumaha kaayaan lemur. Atuh caturkeun teu sabaralilana juru telik geus datang deui mere laporan ngeunaan robahna tempat anu rek dijorag. Jadi nimulkeun kacangcayaan keur sawatara anggota pasukan ti Kalihan Asih. Anu baroga pamanggih beda teh di antarana Ki Adhari jeung Jajaka Senawa. Aing mah teu percaya kana laporan juru telik teh teu. Ceuk Ki Adhari ieu pamanggih di heueuhan ku Kiaksi. Ceuk Kiaksi juru telik teh jalma anu deukeut jeung Tuan Mark Ronghestan. Nya bisa bae Tuan Mark Ronghestan teh rek nyamunikeun kajadian nu sabenerna ieu teh. Ceuk Kiaksi. Nyamunikeun naon he Kiaksi? Ceuk Jajaka Senawa nanya. Ngadenge Jajaka Senawa milu nemrong, Ki Adhari mureleng semu buncelik. Ngajedog sia. Make milu sacarita sagala rupa. Omongna Ki Adhari mani nyegag. Lain kitu Ki Adhari. Leuwih loba pamanggih leuwih alus. Kapan anu penting mah kumaha carana sakan urang meunangkeun sayembara. Cik Jajaka Senawa. Ayeuna mah manehna cacaritana edeg dengan rasa kudu hormat ka Ki Adhari. Yen Jajaka Senawa ayeuna cacaritana jadi edeg eueuh basa kasopanan sarupa kitu mungguh karasaeun pisan ku Ki Adhari. Manehna geus hayang sabek-bekeun nonyok ka Jajaka Senawa mun mah harita di dinya eueuh sasaha. Tapi naon sababna ayeuna Jajaka Senawa wani ngungha ka Ki Adhari? Sabab manehna ayeuna geus ngarasa satata salila cicing di eta lemur. Ki Adhari di Kalihan Asih teu dianggap jalma jugala, teu dianggap jalma beunghar. Beunghar so teh cenah di imahna anu lubak libuk. Ari ayeuna pan sasat kakerem di lemur anu hese diingkahan. Leuwih na ti kitu, boh Ki Adhari, boh Jajaka Senawa, kadudukanana tetep hanap di kalangan rahayat desa Kalihan Asih mah. Sabab kungsi dicuriga tina kajadian tiwasna utusan anu kakadipaten teh. Malah cek pikirna Jajaka Senawa, ayeuna aing satata jeung manehna kaasup satata dina milu sayembara meunangkeun Nyi Nanah Darmi. Jadi nah make kudu hormat ka manehna, ceuk pikir Jajaka Senawa. Hapunten mitra kaum dangu, ieu kumaha jol kana sayembara we. Mohon paan merdeka permana mohon. Ijeun pabaliut ya. Jol aya sayembara meunangkeun Nyi Nanah Darmi, mohon ti mana ngawitanana ye. Rupina ieu aya wagelan anu nyusun ieu buku atanapi anu nyetakna atanapi kumaha teh. Mohon pabeulit dina nomer ieu, mohon. Alah hapunten balawargi tos pamengnya disayembarakeun je Nyi Nanah Darmi teh.
Mangge terang di mana ngawitanana ya. Jual di saya marahkeun Mitra. Oh. Alah. Malah anu saterusna Jajaka Senawa teh mikirin hatena angot cenah. Salila aing sesoranganan di leuweung, aing teu oleh meuseuh awak sangkan jadi jalma bedas. Ceuk hatena deui sabab inget manehna remen diajar jurus. Ladang rerencepan mireungeuh batur ari geus ulin jurus. Ari ki adhari saenggeus mireungeuh Jajaka Senawa. Polahna jadi edeg. Manehna oge jadi mikir boanya cenah eta budak ngora teh ayeuna mah jadi boga andalan manawani edeg ge. Cek pikirna bisanya gitu aing ge kudu hati-hati. Hartina batanku aing disatru mending dimangpaatkeun we kakuatanana. Mun Andika boga jalan pikiran nah sakirana bisa mangpaat keur urang sadaya. Ceuk adhari neuteup Jajaka Senawa. Ditanya kitu Jajaka Senawa ukur mesem. Hatena mah geus ngarasa yen Ki Adhari ayeuna mimiti ngaku ka dirina. Kami mah teu boga jalan pikiran anu nya-nya alus. Kami mah ukur ngarojong kana pamanggih ki aksi. Yen bisa jadi laporan julu terik teh cantang tu bener. Ceuk Jajaka Senawa bari neuteub ka ki aksi. Nah, cantang tu bener kumaha? Cik Adhari jadi penasaran. Atuh daradat Jajaka Senawa nerangkeun eusi pikiranana. Cek sangkaan kami juru telik teh ukur ngabejakeun kumaha ceuk kahayangna Tuan Maronge. Omong Jajaka Senawa. Ngadenge kitu Ki Adhari ngurutkeun tarangna tanda can ngarti. Kumaha? Naon maksudna? Omongna neuteub ka Jajaka Senawa. Atuh daradat deui wae. Jajaka Senawa nerangkeun pamanggihna. Ceuk kami mah Tuan Maronge teh ngahaja nyamunikeun kajadian anu sabenerna. Nu sabenerna kajadian. Rombongan kumpeni teu ngarobah lalampahan ti Galonggong ka Jatigede. Hartina rombongan Menir Van Degeren mah tetep rek turni ka Leuweung Jati nu aya di Galonggong. Omong Jajaka Senawa. Naon maksudna make di kitu-kitu sagala? Omong Ki Adhari deui masih kene bingungeun ku caritaan Jajaka Senawa. Atuh darada deui Jajaka Senawa ge nerangkeun alasan-alasanana. Jajaka Senawa nerangkeun pamanggihna yen Tuan Mark Ronghestan hayang nyamunikeun kajadian sabenerna sangkan Menir Van Degeren kudu kacangkalak ku manehna ulah kacangkalak ku batur. Kitu meureun. Ulah salah Tuan Maronge oge bogoheun ka Nyi Nanah Darmi. Hartina lamun manehna hayang meunangkeun Nyi Nanah Darmi nya kudu bisa nyangkalak Menir Van Degeren. Kami teu percaya lamun manehna hese beleke ngintip-ngintip ka kadipaten tapi teu boga anu dianjing cai. Terus lamun manehna tujuanna hayang meunangkeun Nyi Nanah Darmi mustahil sakumna jalma ku manehna dititah nyangkalak Menir Van Degeren. Ceuk Jajaka Senawa. Itunya. Nya, cek kami mah kitu. Jadi sabot pasukan gede nyusul-nyusul ka Jatigede, manehna jeung konco-koncona pasti nyelenep muru Galonggong. Tur engkena nya manehna pisan anu bakal hasil nyetorkeun bangke Menir Van Degeren ka Nyi Nanah Darmi.
Sabalikna anu aber-aberan muru jati gede mah bakal nyamos. Kaja mah boborot kesang teu puguh. Ceuk Jajaka Senawa. Jigana jalan pikiran Jajaka Senawa teh asup kana hate Ki Adhari. Da buktina manehna mah geus pok bae cenah moal gabung kana pasukan nu dijieun ku Tuan Mark Ronghestan. Cek Ki Adhari bari kekerot aing mah cenah deuk milih mulu Galonggong keur mah wilayah Galonggongnya aing nu pangapalna sabab loba lahan kebon bukan aing di dinya teh. Namun da sapali mah tos dianggo nabus budak eta teh anun. Cek Kiak ngingetan yen sawatara bulan nu kaliwat saamparan leuweung jati dibake nebus Jajaka Senawa tina tahanan kumpeni. Mitra kaum dangu diingetan kitu teh ngan nyal-nyal bae hate Ki Adhari amek ngan teu ditemongkeun ka batur. Aing mah deuk mulu Galonggong wae lah. Sok ayeuna saha di antara maraneh anu deuk bilu ka aing. Ceuk Ki Adhari ngulincer ka saban jalma. Naon kauntunganna kami mun bilu ka andika. Siapa beces ari upahna nyinanah Darmi mah meureun kami moal kagehan ieu. Cek lalaki anu aya di dinya. Ngadenge eta panale Ki Adhari nyerenge. Ceuk manehna di mana-mana oge nu digawe mah kudu narima upah. Tah euy, milu bajoang jeung aing mah bakal nambah upah. Teu jiga bajoang jeung si Bule Maronge. Ayo bantuan aing menangkeun si Darmi. Lamun sia kabeh bisa nyangkalak menir Van Dehlen, upah naon wae nu dipenta ku aing pasti dibikeun. Ceuk Ki Adhari nangtang sangka nu sejen bilu ka manehna. Nya kami daek bilu ka andika. Ngan bae mun di mana hasil kami minta tanah kebon anu lega. Itu pok-pokanana. Sejen geting aracu ngasongkeun kasanggupanan. Kitu nate bari menta upah rupa-rupa. Aya nu menta upah duit hulden. Aya oge anu menta upah budak parawan opat. Nyaho jangan nahaon. Ukur Jajaka Senawa anu teu ngacung mah maneh nama cicing we. Bisa jadi cicing teh ku sabab mung jadi bawahan deui. Bari rarencepan tetela Ki Adhari geus bisa nyieun kakuatan sorangan. Nya maksudna mah kakuatan jang marebutkeun nyinanah Darmi. Sabab ceuk ijiran manehna mah ieu teh lain bajoang jang ngalawan penjajah, tapi bajoang jang menangkeun saembara. Tuh nya itulah mun ti mana ngawitanana ieu aya saembara. Jalma mah asal dibebenyokeun ku kauntungan pasti babari biluk. Nahaon ulah ilu kana perjuangan. Ari butitin teu boga upah mah euy. Omong Ki Adhari waktu paduduaan jeung Ki Aksi. Tapi Adhari aya anu kabireungeunna teu kabita ku upah euy. Tah si Senawa mah jiga deuk kecalencengan sorangan teu hayang gabung jeung Andika. Ceuk Ki Aksi ngelingan. Ngadenge ngaran Jajaka Senawa disebut, Ki Adhari merenget haseum. Memang eta umat deh geus mimiti minculak. Ku aing ge kaawaskeun. Si Gunyuk teh aya hate kadua leutik ka si Darmi. Dasar jalma bodoh teu bisa nalipak maneh. Kena andap lah ngan ulah sambat kaniaya. Lamun kumawani ngadeuketan si Darmi ditanggung nyawa bagianana. Ceuk Ki Adhari kakerot keheul.
Padahal tibatan kaharupna jadi cucu krungga mah kumaha mun eta kunyuk teh diperenan we lah. Ayeuna keneh pisan nya. Nya kitu-kitu aduh. Perenan wae gitu ya sih. Cek Adhari deui. Sageus ngahulang sakedapan ngadenge pamaksudan Ki Adhari kitu, Hiaksi ngarere teruas. Ke. Tapi kumaha cara maehanana yeuh? Mun kitu wae mah meureun bakal nimulkeun deui weuh. Ceuk Hiaksi kerung. Alah, atuh babari eta mah. Ari neangan bae jalma ubahan. Pancek aing ge. Jalma mah asal dibere kauntungan bakal bisa diutah eta. Bisa eta teh. Bisa diutah eta ku urang. Sebutkeun we. Yen si Sanawa teh basa nyangga kadipaten geus nyieun pola hianat. Itu sababna urang lemur harita dicangkalak tur tepikeun ka tiwasna pisan disiksa kumpeni. Mun geus dibere beja kitu, tangtu kabeh urang kalihan bakal ngepuk Ki Sanawa. Ceuk Ki Adhari. Omongan Ki Adhari teh sabenerna mah ukur rek nyieun fitnah we. Sangkan Jajaka Sanawa cilaka pada ngaraponan. Tapi naon anu rek diomongkeun ka batur teh sabenerna mah hiji kajadian anu nyata kungsi kealaman. Kawas anu geus dipedar dina bab-bab anu kaliwat abaran disebutkeun yen Jajaka Sanawa teh datangna ka markas kumbeni di Kadipaten harita niatna memang rek ngahianat. Nyaeta rek ngabejakeun di mana Tuan Mark Ronghestan nyumputna. Harita lamun Jajaka Sanawa teu ditebus ku Ki Adhari, apa nyawana teh moal salamet. Kitu apaan? Aing eudek nyieun reka berdaya. Engke di Leuweung Jati Galonggong. Sabot keur paciweuh ngalawan pasukan kumpeni. Aing ge rek ngutus jalma pikeun maehan si Sanawa. Rek dipodaran sacara rencepan wae. Ngan mun batur abaleun nya kudu disebutkeun si Sanawa dipodaran teh da bogan geus lumaku hianat. Moal susah lah. Ceuk Ki Adhari nyusun rarancang dina tareka merenan nyawa Jajaka Sanawa. Tapi nahanya pasukan kumpeni anu dipimpin ku Menir Van Degeren Riksen teh lain ngayakeun lalampahan ka Jati Gede. Tapi tetep nyata muru Leuweung Jati di Galonggong puguh eta ge pan ukur ceuk pangira Jajaka Sanawa. Kusabab kali ini kurasa curiga bae. Jajaka Sanawa harita nyebutkeun yen bisa jadi Tuan Mark Ronghestan ukur ngilungan anu sejen sangkan manehna jongjon nyangkalak Menir Van Degeren tur engkena ukur Tuan Mark Ronghestan anu unggul dina saembara. Mitra kaum dangu dina kanyataanana tetela omongan Menir Van Degeren Riksen teh teu kabireungeuh ngalanto ka Leuweung Jati di wewengkon Galonggong. Menang saneng-neng balad upahanana Ki Adhari ngintip-ngintip teu careuh-careuh acan ngaliwat ka dinya teh. Alah kurang ajar. Aing geus katipu ku si Sanawa. Teangan, mana si Sanawa? Mana? Ceuk Ki Adhari nitah Hiaksi. Hiaksi ngeleset di panyumputan sajaneangan di mana Jajaka Sanawa ayana.
Tapi sanggeus kiak si rungah ringeh kasaban rungkun, manehna henteu mirengeh jajaka senawa. Wah dari si kunyin teh wah. Wah dari wah. Ceuk kiak si hari weus-weus. Ngadenge kitu atuh hate ki ada harinya nyelan amak. Para ganja. Cik, teangan di mana si senawa teangan? Ayo teangan. Ceuk ki adhari ngagorowok tarik bakat ku keheul dipangkaburkeun ku jajaka senawa. Atuh balad-balad upahan teh pinah tina tadi narek ngintip-ngintip pasukan kumpeni jadi kokotetengan neangan jajaka senawa. Itu ge bari jeung teu kapanggih deui. Kurang ajar. Geus kabur si kunyuk ge. Geus kabur. Ceuk ki adhari amek nyedek tanaga midek. Ki adhari, nah kumaha tuh ieu teh mimitina tepikeun ka urang sararea bisa dilejokeun ku budak bodoh ye. Ceuk baladna keheul jeung haneueul. Manehna keheul sieun ubah dibedokeun da teu hasil nyang kalak menir pandehreun. Aing geus kabalejog euy. Kabalejog ku budak setan tah. Eta sia da yaksi bongan sia anu ngamimitian. Boga pamanggihan ku beuni bakal ngaliwat ka dieu teh. Ceuk ki adhari bet jadi amek ka bawahanana. Sabab da nya nu mimitina ngasongkeun pamanggih sarupa kitu mah nya kiak si anu mimitina. Kami mau keur ngira-ngira cek kami harita bahwa Tuan Maronge ukur akon-akon yen rombongan kumbeni mindahkeun lalampahan ka Jati Gede teh. Tapi pan anu yakin pisan mah si kunyuk senawa we. Malah akhirna Andika jiga leuwih percaya ka si senawa. Omong ki aksi kekepehan sieun dituding. Tapi nah alun da ka mana sabenerna jajaka senawa. Memang teu mencog dina sangkaan euy. Yen manehna teh lagi inggah ka kaburan di eta tempat. Lain sieun dituding geus ngalejokeun tapi manehna oge ngarasa keheul jeung haneueul yeuh. Nah ti heula make boga pikiran sarupa kitu nya. Aing salah sangka nyudiga kasih Maronge. Da geuning teh rombongan kumbeni teh teu ngalibat ka galonggong. Ceuk hatena bari keheul ka cida. Tur ari geus kitu mah sacara rerencepan manehna ngoleset tina rungkun ngajauhan eta tempat. Mitra kaum dangu jajaka senawa geus ingkah ti leuweung Jati Galonggong. Sabab hayang Guragiru muru ka Jati Gede. Ingkahna sasat Guragiru da sieun kapoosan. Ceuk pikirna aing ulah tepikeun katinggalin waktu. Sabab aing ge hayang nyangkalak si menir dehren. Ceuk pikir jajaka senawa bari lumpat gancang ti tebeh kaler muru ka tebeh kidul. Balad upahan anu masih keneh di leuweung Jati Galonggong oge kabireungeuh marojeng ja. Maranehna naleka Ki Adhari kumaha cenah saterusna ieu teh carita teh. Mantang salembang. Sabab perjuangan urang masih keneh panjang. Ceuk Ki Adhari ngabeberah ka para upahan teh. Sangkan manehna tetep sabar tur da sanggup berjuang. Lain masualkeun perjuangan anu masih keneh panjang. Ngan Andika kudu ingat pan mana kami sararea daek ka dieu oge maksudna mah hayang boga upah. Ari ayeuna kumaha? Kami mubah capek gawe teu kapake yeuh. Sing puguh yeuh caritana. Ceuk salah saurang anu kumisna baplang. Ngadenge saurang boga pamanggih kitu,
Aduh nu sejen ge pipilueun ngasongkeun pamangih nu sarua yen cenah daratangna kadinya mung mubah teu nampa upah. Soal upah gampang euy. Ayeuna mah hayu we urang mulu Jati Gede. Ceuk Ki Adhari teu keler-keler ngarasa salah. Har, jauh pisan atuh Jati Gede ti dieu boy. Cek jalma. Nyah, ari geus. Nya ada kumaha tuh. Nu buburu ngalah kalapa ge euy. Kewe diubahna teh. Ari geus hasil ngurageun kalapa. Ari can rekel geus diubah mah. Beugi banar atuh. Ceuk Ki Adhari nyegag bakat ku amek. Kami mau ukur hayang bebeujeuh. Ulah sok bubulur meme mantun euy. Sok angot ieu aya harib-harib bajoang pikeun mempertahankeun Neng Nong. Cager. Wahara mitra, kabujeng Neng Nong cekap duwi ka dieu heula. Insyaallah enjing diteraskeun deui. Hapunten samudaya kalepatan nuhun kana peratosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.